ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Koskilah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupatihna gubernurna muslim. Kuari malah muslim, mukminat diboyong ku Yahudi. Sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi. Teu dibere dahar, teu dibere nginum. Kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi. Urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang ngonam jauh lah, nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat, kos kitulah jalur politik. Nyana ge nuranina mah ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nuranina mah ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat. Demokrasi teh kos kitu. Sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi-demokrasikeun nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi. Supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Nae kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Koskilah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupatihna gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala. Lain lalagaan kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang. Maksud karasa teh lain naon? Urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu? Wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya wallahu a'lam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi.
anu teu dibere dahar teu dibere nginum paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh kitu nu loba pararaeh di jero kang nah sebelah deui mah dibere cuman dialas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres keneh masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun enggeus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama dendam ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah iyalah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ke Eropa nah termasuk nu ke Amerika panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama ku ari otomatis ku ari teh dendam terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jadi Yahudi ngedukung adalah Israel Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya ulah bebeja ka batur ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi kan udah serang ngomong atuh kabeh nyaho teh mah geus pasti taya tinggal urang pabisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala beberes diri urang sing hade akidahna sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak urang didik anak urang lain lalagaan ieu serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai digolkan ih teman-teman kiai gede ragag ditanggal caringin tiges le ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia niuhan di Golkar ajur inting-intingan pancana kiai kitu aman masuk bae geus ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jeleumana heran teh daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ganje tah kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar mah moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja deuk di dahar barabkeun ka kotok hap aja kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar bae geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu mah kiai hebat jasa endek hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kieu supaya tobat majelis teh gede eueuh sia pondok 2 tingkat eueuh sia teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar
cenah kieu bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar. Ka mana tuh ka PDI? Salah. Sugan dan teu PDI tah deui ngagadil. Aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kieu ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau-cau. Ieu mah cau Kiai bolon. Asal Kiai ka Golkar ini ngaji naon sih ieu? Bulan Muharram masalahna ieu. Aduh, hese jasa ieu satu ngaluhurkeun agama. Ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana. Majlisna bagus nu ngaji, pondokna bagus nu ngaji, naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji. Keur can ka Golkar mah masyaallah, da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Kiai Golkar blon. Je pan kiai kita emang kitu bae mah. Maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama. Coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar. Wa ya abdun wa abid jadi ka Golkar ya. Hari guru eta hamba wa matun dawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual. Abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu moal beres jang nicegas nu mana tawalengan sabelah aib ngaranna ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana cidayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di hareupeun Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari teu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca bohong hebat jasa kiai murid lagi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayan hal fasal mungkal tekarasa pokoknya gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itail kurbayan hal fasal mungkal wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres
mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka Lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat sia ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah marenta bil adli wal ihsan tidak adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam waduh ka jahanam masyarakat khotib ka mana dadah khotib ka jahanam aduh Gusti Allah aku eta dibaca kabeh teh basa dunia teh ayat eta mah wasal beres bae itu khutbah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu ita'i dzil qurba pelit yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam. Duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah. Umumkeun ku sia, Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguh nya mah hayang tambah deui poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sakali khutbah sabaraha duit gar sabaraha duit tuh Haji Pendi mah jasar dibayar bareng nya nyaho bae geus moal menang ganjaran si Haji lah walasahu nurutkan jagala sama kabulu kabirin kudu ditarima nukolot ya ngan kolot lam yajiz biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan kata rajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 mulai geus mulai leng 70 kali itu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing isuk can ngadaharna naon kakaran cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus babarahan kan ini aing geus ambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini aing tadi sapiring di mana kotok meureun tah mah dibere deui ku ninina di dahar deui sayap deui di blon nepikeun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah geus oah tah mah teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyak nanti pohara kalapa kolot matan mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teman neng ye lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cak neng teh sudah teh loba minyakan neng buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti Ki Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta. Jadi loba minyakan nama kos kitu bae. Nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna. Aja urang datang ka ditu ka imah. Kolot buruk. Tungtung atas ngaji ribut bae.
Masya Allah. Ustaz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu. Teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate. Ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang. Mentek ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah. Yo kieu teh bentuk di bejan jeung kiana. Komo di bejan atuh kerek. Teu di bejan guys. Tapi mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah. Teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu. Geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah. Masalah geus teh mah geus. Jadi jangan mau permadani, aju mawa anggal kedeng bae gitu. Cek misalnya teh mah doa atuh ngaji teu kapake ieu mah gitu. HS bae cara urang Arab bae gitu so masalah. Jadi henteu naon sebab ieu teu kapake. Ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun. Keluar ti heula masalah serius. Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang giro nisausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampe na dina harga nyampe na giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK aing ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek ge fil huril musim raqi qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegah per 10 diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan aya nyisarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna separo per 10 diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain takidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajian ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae atuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta seberapa 75 bener ente sih masih salah mah asa teu percaya mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abidna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal lantaran dadam pakene umurna 30, 40, 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh dongeng
ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku pamajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter teh ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana ki haki-haki beres nunggu isu kan cenden medinya handapeun dipa hari jam hiji pamajikan yang ki deh sarua teu kuat ai pamajikan keluar sieun teka hudangkeun salaki karena ge kolot lah ki bae di dinya ki di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ngahiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini ngahiji ini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini pemajikan sial ceki aing merenana dadok gak jangan dimasalahkan lo pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu lain nah nu pikun apa majikan tahu nu pikun ayo geus karolot kara itu eta entek sing hade aya deui lain kitu tah mah ki si aki-aki teh den bae di aya di teu lain diadap di luhur meja pamajikanna haus diinum Masya Allah cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka irung mararuka ieu sing nginum naon orek ceki salaki obat torek eta nu torek-torek cager eta katuh mun teu cager tambah torek balil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi qimatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang geus bae harga nah iya hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani wakila cek sagol inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid faktor kesengajaan menganiaya Jasarwiti ternyata benar-benar hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana